Sampurasulur panggil deui jeung kami pembawa acara nyata Renaldi Bastian Bopa Castello Mergensi. Khususnya di kami akan mengayakeun acara nyata tebak huntu. Posisina nu aya di KR Kidul Kulon Wetan hadir anu ngeugeun ieu ketebakan. Yang akan dimulai sanggup. Mudah-mudahan ada rezekinya buat Bang Togok dan Bang Ronai. Hadiahnya adalah sebesar 5 juta sekarung beras dan sampai 100% halal. Udah kita mulai. Sejenis hewan. Lain. Makanan. Oh, benar. Pes bangkong. Lain. Sate cacak. Lain, jauh. Jauh ke mana sih ya? Terus bala. Lain. Gorengan. Lain. Makanan Asia itu teh dawet. Lain. Cendol. Lain. Beas. Santai. Beas ketan. Sasatuan lain. Lain kehen. Terus asa anjing seuri si lain. Anjing Ajar tekan dengen. oh Lain. beas Oh, benar. beneran sih. Togok, si ekspresinya Beas Satik dai. beas ke atur nuhun kana tos Hatur nuhun. nonton tong hilap di naon togok klik naon yang mana di like komen jeung subscribe tong naon tong hilap naon Tong hilap. Di naon? Komen. di like jeung naon subscribe oke kru. Halo, kru. tunggu video selanjutnya hatur nuhun sampurasun